Oh, iya iya iya. Siap 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 siap. Pokona masalah tanah geus disiapkeun. Ieu bakal jadi aset anu paling wah pokona mah. Cocok pisan keur dijieun perumahan teh. Siap. Pokona mah dijamin, dijamin, dijamin. Oke, siap, 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 siap. Neng, Neng Nadia, cing ka dieu geulis abah nyunkeun cai hoyong eueut. Iya, Bah. Neng, abah mah geus teu hayang nyaho. Pokona abah teu hayang nempo deui neng bebarengan jeung jelema anu kamari. Sahari Abah, Kang Ogut anu dipangsa ku Abah teh. Oh, si Ogut ngaranna teh. Pokona mah abah mah teu hayang nyaho rek si Ogut rek sasaha ge. Teu pantes pisan atuh. Asa dihina abah mah. Kang Ogut teh bager Abah anu nulungan Nadia kamari pas dipajak ku preman teh. Teras alasan Abah teresep ka Kang Ogut naon? Ah pokona mah neng, abah mah teresep we ka jelema eta mah. Tingali atuh secara pakaianana ge neng, jiga preman kitu. Abah ninggal jalmi teh tong tina penampilanna atuh Bah. Buktina kamari Kang Ogut nulungan Nadia. Ah, atos kumaha Abah weh. Aduh, budak teh jadi ngalawan kieu ya. Ieu geus moal salah kapangaruhan ku nu ngaranna si Ogut. Mun kieu mah yeuh kudu gancang-gancang diberesan mun kieu mah yeuh. Sabab bahaya keur ka hareupna. Sabab si Ogut teh geus wani-wani ngalang-halang kana maksud dewek oge. Aduh, kudu ka mana deui kok neangan neng Nadia nya. Duh. Maning nu kamari teh jelema teh teu balik eueuh kabar. Jaban nu lagi jual-jual datang ka imah deui. Pokona poe ieu kudu panggih jeung neng Nadia. Aduh, kamana si Asep teh? Kalakah geus ngagubuk DP ka dewek, ari hasilna can katempo. Narek nipu deui wae jiga si Jumanta kitu si Asep teh. Heh Cepi, ngali si neng Nadia tuh. Cek kokom, Neng Nadia nu mana cek? Eta si neng Nadia. Pero aku teu apal, eta nu geulis teh gini. Ke. Neng Nadia nu mana cek? Munnya ge geulis. Cepi mun apal. Eta budak juragan tanah teh ya. Pero aku mana teu apal. Ah, teuing cek kokom. Cepi mah can pernah nempuh. Tah anu kieu tah. Ujang teu ka arah gaweana teh. Bujang nu teu ka ala gaweana. Pedah dewek teu nempo, cek kokom lieu gitu. Bener-bener lieu. Aduh, capek oge ya Allah. Nyaman jelema teh kepanggih-panggih, ka mana neng Nadia teh nya? Hese neangan hiji jelema ge. Aduh.
Kayak heula, tong sangeunahna kitu tong ngalewat ka dieu teh. Kudu aya jat prem heula atuh mun hayang ngalewat ka dieu. Komo deui akang jelema anyar di kampung ieu. Na isi laing teu apal ka dewek. Pokona dewek mah teu hayang apal rek saha-saha ge. Nu penting ka kampung ieu mah kudu aya jat prem, jang keamanan dewek. Alah, si laing tong make jupran japren, hayang dibere japren sabaraha ku dewek. Lah, tong nanyakeun sabaraha Kang. Nu pantes nawe jang pangkat dewek sabaraha. Amun hayang lancar ngalewat ka dieu. Kieu weh. Lamun si laing hayang duit gede ti dewek, kira-kirana si laing sanggup ngalobi warga masyarakat di kampung ieu supaya tanahna dijarwal ka dewek kabeh. Juragan. Aya naon ya? Aya Kang Erik. Ieu teh juragan. Heeh, iya teh juragan. Naon ku seleng dipajag? Ya gitu sih tadi mah Kang. Cuman geus apa juragan mah? Moal tulus, hapunten juragan. Keun bae tong diperpanjang. Wajar da si laing teu apal ka dewek. Kumaha Rik? Pigawean lancar? Tah, justru iya juragan anu dititah neangan tanah teh. Kumaha dul? Geus aya can tanah teh? Oh iya, nu dititah ku si laing teh Rik. Kumaha? Tanahna geus meunang? Justru eta juragan. Ieu teh can meunang. Matak ieu ge keur neangan. Alah, kumaha? Rik, si laing teh salah nitah jelema? Nya henteu atuh juragan. Katingali gitu. Pantes kitu pengawakan lagi. Heueuh. Katingali ku juragan ge pangawakanna mah. Jangkung gede, Rik. Ngan keur naon ari eueuh ka bacus mah, jangkung gede tamu. Cing naon atuh nu jadi gendalana teh? Kieu juragan. Ai kendalana mah teu aya. Tapi insya Allah lah. Kuring pasti menang. Ieu teh masyarakat keur marikir heura juragan. Oh, keun bae. Kieu Rik. Aya nu lebih penting ya. Si laing jeung jelema eta teangan anu ngaranna si Ogut. Si Ogut teh saha juragan? Oh, si Ogut juragan. Kumaha gitu juragan? Kieu ya. Anu ngaranna si Ogut geus nyieun 2 perkara ka juragan. Anu kahiji geus wani-wani ngahalangan kana paniatan juragan. Anu kaduana geus wani-wani ngadeuketan anak nu jadi juragan. Tah, si laing Rik. Jeung babaturan si laing. Mun bisa mah teh si Ogut teh singkirkeun. Oh, gitu juragan. Lamun kitu mah gampang atuh. Heuh halus Rik. Ayeuna keneh teangan nu ngaranna si Ogut. Siap juragan. Ku dewek we nu ngaranna Ogut mah. Halus satu anu kitu mah. Hayo, urang dayangan. Siap. Alus. Da si Ogut mah teu apal ka juragan. Nyeri kieu 2 kali gelut jeung si Ogut eleh wae. Jago oge si Ogutnya. Jabaning Asep teh kudu neangan juragan deh. Titah neangan tanah teh. Si anu kamari teh nya. Kumaha keputusanna atuh? Ceu. Aduh, justru teu acan ceu. Ya ge nuju milarian juragan. Allah lo bali lapisan, barek nipunya. Bohong kumaha ari ceu. Apaan ya ge nuju milarian juragan nu bade meser tanah mah. Mau bener mah. Urang giat gawe nage. Kek. Juragan nu mana ieu teh? Alah, ece mah teu kudu apa juragan nu mana-mana nama. Mun bade, hayu urang angkat bareng, urang milarian juragan. Bener ya, ada nipu. Keur mau cuteranda.
Oh, Ece teh Rana. Tenang, Ce. Kamu Ece Rana. Ku Asep pasti dijaga. Ku ayeuna mah Ece teu butuh jaga perjagaan, butuh nage duit. Tenang atuh, Ce. Masalah tanah mah ku Asep kan keur diuruskeun. Ece jantan tereh boga duit. Ieu mah jelema teh kalau bawa omong hungkul jadi hanteu. Yang kene neangan dia. Kumaha si Ece teh? Obong butuh duit. Tapi alus oge Wow. Kela Kang. Kudu ka mana ya neangan si Ogut teh? Kumaha lamun kieu? Si lain ka ditu, dewe ka dieu. Siapa tuh kitu mah? Kebeneran dewek itu tadi neneangan si lain. Kunaon si lain bonyok gitu eta? Juragan. Teu naon atuh. Nu kieu mah. Oh, syukur atuh teu kunaon mah. Kumaha parentah ti dewek geus dilaksanakeun? Kak beneran juragan. Aya anu rek jual tanah teh. Ngan 16 tumak. 16 tumak. Keun bae lah. 16 tumak ke saeutik demi saeutik ke lemur ieu beak. Kumaha tuh juragan? Mending kene urang dongkapan we sakantenan sareng juragan. Supados tereh cair. Kayak abdi gaduh artos duit. Abah? Tah iya Abah jalmi anu majegna dia teh. Majeg. Oh si laing. Anu wani-wani majeg anak dewek teh. Oh. Ieu teh putri juragan. Punten juragan, da teu cios malakna oge. Eueuh kata hampura. Si laing geus wani-wani majeg ke anak juragan. Tunggu akibatna ku si laing. Kabeneran Rik. Aya si laing kade. Tah ieu nu geus wani-wani majeg ka anak juragan. Beresan ku si laing. Aduh. Hampura juragan. Si lain kata hampura. Tah kitu wawanianan urusan jeung juragan mah. Make jeung majeg sagala anak juragan. Abah atas Abah karunya. Si lain. Action. Sorry. Abah, jalmi kamu tina penampilanan atuh. Tina, wah. Oke. Nang Nadia tuh. Tah, justru iya kan si Adul anu dititah neangan tanahku. Erik, action. Bener ya. Kade nipu. Tenang atuh Ce. Kan masalah tanaman nuju diuruskeun ku Asep oge. Janten Ece gaduh duit. Anjing, gaduh action. Tah iya Bah. Oh, depan. Action. Oh. Action. Oh. Itu putri juragan. Tah, gitu sia urusan. Aduh banyak.